Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pala wargi sadayana wilujeng patepang deui sareng simkuring dina saluran pamedar basa Sunda, saluran anu medar perkawis basa Sunda, sastra Sunda, sareng budaya Sunda katut pangajaranana. Dina ieu kasempetan simkuring bade medar perkawis mamanis basa anu sok dianggo dina biantara. Ieu sering kapendak dina kahirupan sadidintennya di masyarakat. Mamanis basa teh nyaeta panyari basa supados cariosan urang narik ati, henteu kateug, henteu karaos togmo, sareng henteu ngeuyeumbe, henteu monoton gitu nya. Tapi biantara nyaeta nyarita di hareupeun balarea anu disebat pidato dina basa Indonesia mah. Tapi kiwari oge dina basa Sunda osok disebat pidato. Cohagna mah biantara teh nyaeta pidato. Sawatara mamanis basa anu mindeng dipake dina biantara umumna pakeman basa. Pamina wae babasan, paribasa, kekecapan anu murwakanti atanapi sisindiran. Urang guar sawatawis contona nya. Asa kagunturan madu ieu babasan. Asa kacaan madu artosna teh kacida atohna jeung kacida bagjana. Ieu sami sareng nu dihandap asa kaurugan menyan putih. Kacida atohna jeung kacida bagjana. Malah sakapeung mah sok dihijikeun nyereskeunna teh asa kagunturan madu, kaurugan menyan putih. Pamina wae kasumpingan bapa miwah ibu ka dieu kanggo simkuring mah kacida bagjana asa kagunturan madu, kaurugan menyan putih. Contona dina awal biantara pribumi teras deui Balungbang Timur Jalan Gede Sasapuan ikhlas bersih hate. Ieu ge sami dina biantara upami henteu dina bubuka dina pamungkas. Mugia wae bapa sareng ibu kersa ngahapunten kana sagala rupi katuna sareng kakirang simkuring upami teh mah kirang utami dina panampianana mugia Balungbang Timur Jalan Gede Sasapuan. Teras deui berat nyuhun berat nanggung kacida tumarimana nuhun pisan. Pamana wae ieu dinu sasarahan biasanya sasarahan kasumpingan bapa miwah ibu sareng rombongan teh aya maksad bade mileuleheungkeun kapun anak kanggo simkuring mah kacida bingahna berat nuhun, berat nyuhun, berat nanggung, berat narimakeunana. Kacida tumarimana nganuhunkeun pisan maksudna mah. Biasana sok aya terasna teh berat nyuhun, berat nanggung, berat narimakeunana. Tah ieu berat nyuhun, berat nanggung teh kalebet kana pakeman basa, babasan anu mawi teu kedah dilemeskeun janten abot nyuhun, abot nanggung, abot narimakeunana. Atos we ieu berat nyuhun, berat nanggung, berat narimakeunana. Ieu tos janten pakeman basa kalebet kana babasan. Saterasna aya deui ieu masih keneh paribasa, masih keneh babasan bobo sapanon carang sapakan. Maksudna mah teu puguh undak usukna, teu beres entep seureusna. Biasana didugikeun dina pamungkas biantara ieu teh. Sakitu bae biantara ti simkuring hapunten upami aya kalepatan bobo sapanon carang sapakan neda tawakupna bae.
Saterasna bingah amarwata suta. Kacida bungahna sok ayaan dituluykeun jadi bingah amarwata suta bingah kagiri-giri. Pamina wae kasumpingan Bapak sareng Ibu kalih sadayana rombongan kanggo simkuring mah kacidapingan bingahna upami saur kidalang teh mah bingah amarwata suta bingah kagiri-giri. Ieu biasana osok diduikeun ku dalang nya dina pawayangan Caang Bulan 14 Jalan Gede Sasapuan. Ieu sami sareng tadi Balumbang Timur Malasa Kapung masuk dihijikeun nya. Balumbang Timur Jalan Gede Sasapuan Caang Bulan 14. Biasana sok dihijikeun Caang Bulan 14 Jalan Gede Sasapuan. Ciri sabumi cara sadesa. Maksudna adat kebiasaan di unggal nagara atanapi daerah beda-beda. Tah ieu sok didugikeun ku semah minangka sanduk-sandukna. Simkuring dadi hapunten ka pribumi upami teh mah aya tata sareng titi simkuring saparakanca anu kirang utami kanggo urang dieu margi atuh da ciri sabumi cara sadesa naon anu aya di dieu kabiasaan dieu benten sareng anu aya di lemur simkuring biasana sok parabat atuh dicarioskeun benten teh naon wae gitu nya. Teras cilik putih selak herang ridho ikhlas keluar tina hate anu bersih. Ieu ge biasana mah dianggo dina sanduk-sanduk atanapi tina balasan biantara buah anu ti pribumi buah anu ti tamu kusing puring dihapunten cilik putih celak herang estu teu aya geuneuk teu aya maleukngeuk. Teras deui cunuk waktu datang mangsa geus nepi kana waktuna biasana mah sok diteraskeun sareng nu handap dihin pinasti anyar pinanggih sagala rupa anu kaalaman ayeuna saestuna geus ditangtukeun ti heula ku pangeran biasana sok dihijikeun atuh nya upamina wae palawargi sadayana dihin pinasti anyar pinanggih cunuk waktu datang mangsa ayeuna urang tiasa kempel ngariung deui di dieu dina raraga naon disebatkeun ka dituna nya disuhun dina embun-embunan ditaremakeun pisan kanyaah sareng kaasih bapa miwah ibu di dieu ku simkuring katampi pisan disuhun dina embun-embunan biasana sok aya kasangga kalinggam disuhun dina embun-embunan gitu kasangga kalinggamburna di di ditanggeui kedua panangan gitu nya disuhun dina embun-embunan gitu eta ditarimakeun pisan. Dogdog pangrewong hartosna milu nyarita minangka ekstra sanesna mah aya deui hartos dogdog pangrewong teh nyaeta purah anu gawe purah bunda bantu pagawean nu teu pati penting gitu nya dogdog pangrewong tapi dina biantara mah dianggo anu ieu da milu nyarita minangka ekstrana gitu nya pamina wae ieu sering dianggo dina rapat, dina minggon, dina gempungan gitu di rapat desa gitu sok aya di atanapi di RW aya ieu simkuring mah etang-etang dogdog pangrewong wae ieu mah bade ngiring nyarios perkawis dana desa. Ieu ieu sering kapendak oge dina biantara antep seureus paralean atawa susunan sistematikana gitu dina bahasa deungeunna mah hapunten anu diteda pamitea mah cariosan simkuring teh henteu beres entep seureusna terus geuneuk maleukmeuk rasa ngunek-ngunek ieu sok aya sareng tadi
cilik putih celak herang teu aya geneuk maleukmeuk dina hate simkuring mah nampi kana sagala rupi anu didugikeun ku bapa sareng ibu itu. Gunung tanpa tutugan sagara tanpa tepi ieu anu hartosna taya watas wangeunna ieu pikeun ngadugikeun eh, pamina wae kabingah nya kabingah kasumpingan bapa ka dieu teh kanggo simkuring mah bingah pisan bingah kabingah ibarat anu gunung tanpa tutugan sagara tanpa tepi kabingah anu taya watas wangeunna kabingah pisan bingah pisan nya henteu cai herang-herang acan teu disuguhan naon-naon teu cai-cai asan ieu biasana dianggo dina gaya basa ngasor ku pribumi ku saheubeuh bae nya hapunten anu sumping tetebihna sumping ka dieu teh geuning teu cai herang-herang acan bari jeung tangtos we nya susuguhna teh kuat kakumplit saeuleupih aya diaya-ayakeun eta gaya bahasa ngasor kitu deui diwaler ku ieu ku semahna henteu jingjing henteu bawa henteu mawa naon-naon keur oleh-oleh keur dijugjug biasana nu saserahan anu majar henteu jingjing henteu bawa teh sagala rupa aya nya malah aya sakapeung jeung kana pikeupna ge wah sabaraha pikeub upamina gitu nya. Hapunten wae simkuring dongkap ka dieu teh henteu jingjing henteu bawa mung aya oge ulah tamba henteu teuing we ieu mah bari jeung ieu gaya basa ngasor biasa dianggo dina basa ngasor bari jeung anu dibawana teh woh sagala rupa Seras ilang along margahina katinggang pangpung dilebok maung rambutna salambar getihna satetes ambekanana sadami agamana dari drigamana nyerenkeun ta ieu mah sok maksadna masrahkeun sagala-galana biasana sok didugikeun dan nyerahkeun kapungkurnya ayeuna mah tos jarang nyerahkeun teh da biasana mah kitu we unggul masrahkeun putra eh, tuang putra gitu biasa ayeuna mah lah kitu nya tapi kapungkur mah kieu teh aya 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 basana eta ieu along-along margahina katinggang pangpung dilebok maung rambutna salambar getihna satetes ambekanana sadami agamana drigamana nyerenkeun dimasrahkeun tanggung jawab sagala rupina jabung tumalapung pipilueun nyarita nemongkeun mamadegan dina pasamuan gempungan sareng sajabina bari rumah salin layakna ngan kulantaran kapak sawe ye sering kapenak oge dina minggon dina kumpulan desa dina kumpulan RW sok aya anu kieu simkuring bade ngiring jabung tumalapung bae tang-etang lauk buruk milu mijah we ieu mah bade ngiring nyarios perkawis irigasi ya gitu. Oh seueur terus jauh dijugjug anggang di teang tak ieu biasa didugikeun ku semah ku tamu nu mawi sim kuring dongkap ka dieu jauh dijugjug anggang di teang teh kumargi aya anu dimaksad nyaeta bade ngajurung pun anak anu sahurna tos gaduh papacangan urang dieu enten kitu deui ku pribumi pribumi tiasa jauh jauh dijujug anggang di teang teh nya nu mawi jauh dijugjug anggang di teang teh panginten para tamu aya maksadna ka dieu teh anu mawi ku simkuring bade enggal-enggal ditaros bae jodoh gagebaran pati jodoh sarojeng pati teu bisa ditangtukeun ku manusia jodoh mah jorok
jalma mah teu aya anu nyaho kana soal jodoh tah. Ieu sami sok aya dina biantara boh anu didugikeun ku pribumi dina sasarahan nya, dina sasarahan pribumi boh aku saya mah pamina wae abong jodoh mah jorok, si Ujang teh geus ngalanglang ka ditu ka dieu ka mancanagara sagala rupi ari pek teh jodona bet ka tatangga, bet ka nu deukeut. Teras jumorojog tanpa larapan. Aya deui anu nyebatkeun tumorojog tanpa larapan. Sami wae nya. Jumorogjog tanpa larapan maksudna datang teu ngibran heula ka saluhureun atawa ka nu can wawuh. Hapunten simkuring sapara kanca dongkap ka dieu teh jumorojog tanpa larapan kumargi waktosna samporet. Kitu kabale nyungcung ieu bebasan anu harusna kawin ngadon dapalan di kaum ieu kapungkur. Kapungkur mah anu nikah teh sok di kaum disebat bale nyungcung. Kaum teh kumari kapungkur mah rata-rata kaum di urang nyungcung gitu tuh tapi ayeuna mah tos balenong nya umumna balenong nya tapi teu disebat bale balenong anger we kabale nyungcung kawin nya. Ayeuna mun anak bade kabale nyungcung cenah bade kabale nyungcung harusna hayang kawin. Kumargi kapipit galih kadudut kalbu ku urang dieu. Kapipit galih kadudut kalbu ku urang babakan nya eta putrana Pak Uci. Jadi kapincut bogoh ka ka pipit galih kadudut kalbu tara ieu disebutkeun bogoh lah beulih togmol teuing nya sok nganggo manis basa kasuhun kalingga murda katarima pisan lahir batin ucapan pikeun nganuhunkeun kana sarupaning kahadean. Ieu biasana sok diturikeun sareng nu tadi teh kasuhun kalingga murda disuhun dina embun-embunan nya margi nganuhunkeun pisan teh panampian ti pribumi anu sakieu utamina kusim kuring kasuhun kalingga murda katampi pisan katarima pisan lahir batin kawas ti kukur atanapi ni kukur nyebutkeun ngaran sorangan kanu anyar wawuh biasana ieu dina ngawanohkeun diri sim kuring bade ni kukur wae atawa sim kuring bade kawas ti kukur wae bade nyebatkeun wasta sareng ti mana kuring asalna sim kuring asalna wasta pun maman kawitna ti babakan upamina lain lantung tambuh laku lain lentang tanpa beja lain init-initan teu puguh nu dimaksud tapi aya picaritaeun anu penting ta nu mawi sim kuring dongkap ka dieu teh lain lantung tambuh laku lain lentang tanpa beja kumargi aya anu dimaksad gitu. Nyaeta bade ngintunkeun pun anak saurna gaduh kikineuan urang dieu ayeuna hoyong kabale nyungcung gitu. Gitu deui pribumi sok aya nya nu mawi bapa ibu kalih rombongan sadayana sumping ka dieu teh tangtos we aya maksad lain lantung tambuh laku lain lentang tanpa beja anu mawi kusim kuring bade enggal-enggal bae ditaros sareng salajengna ieu oge tos kalebet kana pakeman basa babasan lain lantung tambuh laku lain lentang tanpa beja jadi henteu kedah dilemeskeun sanes lantung tambuh laku sanes lentang tanpa wartos sanes nya ieu mah
teu kedah dilemeskeun margi mah terus janten pakeman basa langkung saur bahe carek langkung saur bahe carek aya oge anu nyebat langsung saur bahe carek namun maksudna omong anu salah atawa keleuwihan teuing nepi ka matak teu ngeunah kanu ngadengekeun matak nyentug kana hate batur eh namun upami ningal kebiasaan ningal adegan karena babasan simkuring eh, langkung sirikeuna ieu langkung saur bahe carek gitu. Sanaos langsung saur bahe carek oge henteu lepat-lepat teuing nya, henteu lepat. Biasa wae eta oge. Jadi biasana ieu didugikeun eh jadi sanuk-sanuk sabadana biantara, sabantana dina bagian pamungkas biantara. Simkuring ngahaturkeun nuhun kana perhatosan Bapak sareng Ibu sareng neda dihapunten pok bilih wae carisan simkuring teh aya anu teu raos kana manah langkung saur bahe carek hapunten anu diteda atanapi neda tawakufna bae gitu nya. Malapah gedang teh malibir heula mameh nyaritakeun maksud nu sanyana sabalikna tina togmol. Tah ieu malapah gedang henteu di antara wae sebenarnya malapah gedang ge nya dina ari nyieun carita teh kudu malapah gedang ameh ngeunah kadengena saja ari biantara teh kudu malapah gedang ulah togmol teuing ameh teu nyentug kanu ngadengekeunana ngabejaan bulu tuur ngabejaan kanu geus nyaho. Da ieu eh biasa dina biantara dina repi-repi biantara aya ieu mah dina biantara di balai desa dina gempungan dina minggon sok aya di RW sok aya simkuring mah bade ngabajaan bulu tuur wae perkawis salang surupna dana anu paran anu sumpingna ti kabupaten ngabajaan bulu tuur so, eh, seolah-olah nganggap anu nyarita teh terus arapaleun we kitu ngingetkeun deui kana hal anu tos aya saat tiasa janten wartana teh mah warta anyar gitu. Tapi da ieu ngasorna anu biantara gaya ngasor anu biantara biasa diangge. Pasini janji pasang subaya ngayakeun perjanjian pun anak teh sauna parantos pasini janji pasang subaya sareng urang babakan putrana Bapak Uci. Jadi pasini janji pasang subaya biasana dogikeun boh ku pribumi dina saserahan mah boh ku pihak eh, tamu eta mah kumaha konteks kalimahna we konteks biantarana pondok nyogok panjang nyugak gariha teu matak resep ngadengikeunana caritaan matak nyentug kana hate teh ge sami biasa didugikeun dina biantara dina bagian pamungkas biantara. Dina bagian pamungkas biantara minangka sanuk-sanuk atau sok aya anu di bagian awal bebuka biantara ge sok aya nya namun umumna mah didugikeun dina bagian pamungkas biantara. Hapunten upami teh mah cariosan simkuring teh aya anu pondok nyogok panjang nyugak neda tawakufna bae kasadayana sasiereun sabeunyereun saeutik-eutikeun teh ge sami sok aya dina biantara dina boh di bagian bubuka mung sasaringna mah di bagian pamungkas mugi-mugi bae padaran simkuring teh sasiereun sabeunyereun aya mangpaatna kanggo kamajengan basa Sunda kapayuna sasiereun sabeunyereun
Sami ieu teh gaya ngasorna urang Sunda, gaya ngasorna urang Sunda. Geningan anu disebat sasireun sabeunyeur teh euyeub dina kanyataanna mah. Tas suku sambung leumpang, bibir sambung lemek, darma nepikeun maksud batur lain niat sorangan. Sim kuring mah mengukur suku sambung leumpang, bibir sambung lemek bade ngadugikeun maksad pun lanceuk anu kagungan putra jang eman. Saurna anjeunna bade ngamileuleheungkeun ka tuang putra. Jadi suku sambung leumpang, bibir sambung lemek. Jadi ieu ge sami tos lebet kana pakeman basa nya, henteu kedah dilemaskeun sampean sambung mapah lambei sambung nyarios teu da tos pakeman basa ieu babasan anger we suku sambung leumpang bibir sambung lemek. Torojog tanpa larapan, tami sareng tadi tumorojog tanpa larapan atau jumorogjog tanpa larapan datang teu ngeueuran heula. Tutus langkung ke panghalang, omongan atawa caritaan anu salah pok-pokanana atawa teu pati merenah ieu sami sareng bobo sapanon carang sapakan tadi malih sakapeung mah sok dihijikeun teh. Upami teh mah cariyosan sim kuring seueur anu henteu merenah tutus langkung ke panghalang bobo sapanon carang sapakan hapunten anu diteda. Kumargi sim kuring mah sanes ahlina. Teraskeun lauk buruk milu mijah piritan milu endogan. Pipilueun nyarita atawa dilubiung kana sarupaning urusan padahal lain cahakna atawa lain ahlina lantaran kabawakeun ku batur atawa ngahaja hayang kahareup bae eta mah. Contona sim kuring nyarios di dieu teh etang-etang lauk buruk milu mijah we ieu mah mamanawian tiasa kalanep. Atanapi sok aya dihijikeun teh etang-etang lauk buruk milu mijah piritan milu endogan we ieu mah mugi-mugi aya mangpaatna kanggo urang sadayana. Terasna mapatahan ngojai kameri. Punten sanes bade mapatahan ngojai kameri ieu mah mungemutan kanu parantos dugikeun kapungkur. Jadi sanes mapatahan ngojai kameri maksudna mah lain mapatahan jalaman loba-loba kanyahona jeung pangalamanana. Ieu sami sareng mapatahan nae ka monyet cenah. Mung tara dianggo dina biantar tah mapatahan nae ka monyet mah gitu. Ya, sok disering dianggo mapatahan ngojai kameri ieu teh. Margi aya konotasi eta teh sok diheureuikeun. Sim kuring mah sanes mapatahan nae ka monyet cenah nya. Jadi sok aya nu heureuy, "Tuh Kang, eta disaruakeun jeung monyet." Padahal mah sanes maksudna mah kitu nya. Nu mah we sok ieu mapatahan ngojai kameri anu sok sering dianggo teh kitu nya. Ma nya atuh nu ngadengekeun disebut disaruakeun jeung monyet cenah padahal mah eta mah ngan sakur misil wungkulnya maklum lah ari dina urang Sunda mah sok seueur heureuy eta sok heureuy basana sok kitu tah. Ya sami tiluhur salsa pramut dihandap sahibas dampal sami kudu diucapkeun kudu sanuk-sanuk nyuhunkeun hapunten. Sim kuring dihapunten ka sadayana tiluhur sausap pramut dihandap sahibas dampal upami dina panampianana kirang tata, kirang titi, kirang utami. Ya, diteraskeun kana dihandapnya sanuk-sanuk pok bisi aya kakurangan ya. Mugi wae sim kuring percanten bapa sareng ibu
katut tremongan sadayana mah cilik putih celak herang. Baris ngahapunten kasim kuring sapara kanca. Nah, salante eta oge aya ieu mah anu tina wawangsalan. Biasana kieu nya dina carios paingan si Ujang minangka dieu teh da aya anu di anjing cai, aya anu di heroan maksud namanya. Jadi dina wawangsalan mah biasana asok sindirna wungkul didugikeun teh eusina mah tara didugikeun. Komo wangsalna mah eusina wungkul didugikeun sapertos ieu tah. Ka para tamu kalih ondangan sadayana jagong tuhur beunang ngunun. Sumangga bagia sumping. Asok biasana mah jagong tuhur beunang ngunun we sindirna wungkul anu disebatkeun teh ari dunungan bagia sumpingna mah atanapi sumangga bagia sumpingna mah tara ieu disebatkeun nya gitu. Tapi sok aya kadang anu disebatkeun oge gitu. Anu wangsalna emping nya. Atanapi dina anu sanes tah. Mudah-mudahan wae si Ujang sareng si Nyai teh kauntun tipung katambang beas. Tiasa ngadahup tiasa ngambah rumah tangga anu sakinah mawaddah warohmah. Nah, jadi kauntung tipung katambang beas laksana urang ngajadi eta eusina ari wangsala laksa nya. Ya laksa di dieu mah sanes laksa itu sanes laksa Tangerang ya, tapi laksa kapungkur yaitu tambang beas tipung sapertos kue tambang cenah tipung eta laksa nya. Pemilaksa di Tangerang mah kuah sabangsa kuah gitu ya. Sapertos sop gitu. Kitu deui ieu ka para uleman sadayana tutut leuweung sabareuma. Ka para tamu sadayana anu sumping ti tebihna tutut leuweung sabareuma. Sumangga geragek calik. Biasana tara disebatkeun sumangga geragek calikna mah ukur disebatkeun tutut leuweung sabareuma tos ngartos eta teh miwarang calik miwarang linggih ka para uleman sareng ka para tamu sadayana. Salante eta oge aya anu sisindiran da ieu paparikan. Biasana ieu dina biantara di bagian pamungkas biantara. Saninten buah saninten dibawa ka parapatan. Hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Nah, ieu upami anu kadua kalayar sabrang kalayar lebet ka cabe mah henteu. Lumayan tambi lumayan. Lebet ka sae mah henteu. Biasana mah ieu mah dina pedaran. Sami oge sok dianggo sasanuk dina bagian pamungkas biantara. Teras deui mihape sisir jeung minyak kade kaancolman leungeun, mihape pikir jeung niat kade kaangsonan leungeun. Ta ieu mah biasana dina ngalamar dina cariosan dina obrolan dina paguneman dina biantara sabadana ngalamar gitu. Nah eta ngawanti-wanti kapungkur mah sok aya biantarana aya mah ngalamar biasa we duaan gitu nya. Ayeuna mah anu siri biantara dina seserahan ti panganten istri sareng seserahan ti panganten pameget nya ka panganten istri gitu. Panampian ti panganten istri. Ayeuna mah hari kapungkur mah aya nyeurehan, aya naon sok nganggo biantara gitu. Palawit ge sadayana rupina mah sakitu bae heula perkawis mamanis basa dina biantara. Sanesna masih keneh aya, masih keneh seueur nya. Namung urang guar we bari jalan engke sakantenan urang nyarioskeun perkawis biantarana
utawi nama biantara dina seserahan, biantara dina upacara adat pernikahan pampang namanya anu ayeuna tos seueur dina di urang ngagunakeun upacara adat Sunda teh alhamdulillahnya. Nah, urang pedar perkawis eta engke kapayuna mudah-mudahan wae padaran sim kuring teh aya mangpaatna sasirin sabeunyireun mah tadinya mudah-mudahan aya mangpaatna hapunten upami aya kalepatan bobo sapanun carang sapakan wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.